Bebas. Ona nu kira-kira bisa didahar nya erek naon ge mun mangi bejaan Siap, siap, Bos. Oke, Bos. Lur. Ayeuna teh geus teh hujan lur, urang percepat teh neangan ya kacang panjang lah naon nu bisa dikaredok we mah. Sabab ieu loba pasawahan-pasawahan kebon sugan mangi. Yuk, berangkat. Di dinya mah dagoannya di dia meureun nyaroknya. Urang ini. Jadi urang ini duaan, di dinya dagoan di dia duaan. Keuneng ke mun menang kacang panjang ku saya teh duaan. Menang di balik bukit ieu guys, ternyata loba kacang panjang, bener feeling berarti hade teh sia-sia ini jauh lempangan turun naik bukit menang hasilnya aya sugan manghideng ke daerah-daerah sedang sekitar ieu anu sih bisa dicampurkan yang ieu supaya teu kacang panjang ngukul. Jadi lanjut deh videonya guys. Terong mah mun teu salah mah pernah ningali teh asa kebelah ditu tuh. Iya we. Urang neangan la terongnya. Ieu nu mang maneh. Mang mana katingarekan urang atuh. Manting. Lain, kade nu batur. Ai asana mah pernah ningali teh mang urang di dieu ka Korea. Meureun teuing ngurus, teuing ngusangan mang urang juga nama nu ngurus. Iya we tuh. Itu tuh maneh asup kade tuh. Belah ditu geura. Maneh asup kadinya asup. Lur. Aya. Sok aing ge bisi nincak eta karunya. Menang telo. Cukup sakieu meureun. Geus we geus. Geus karunya. Oh iya mangke we urang bebeja lah. Darara Urang bebeja ka mang urang lah ieu mah bae. lain perasaan aing mah kamari ulin ka dieu si bapak eta teh melak cabe nah jadi terong. Sia teh pan aya terongan nyelap. Teu cabe hungkul, cabe cengek kitu kumplit sieun. Terongna guys. Menang sakieu lumayan kecampuran kacang panjang. Jadi loba. Lur. Kacang panjang geus meunang. Terong oge geus aya. Saeutik tapi keur opatan mah mahir lah. Ayeuna urang kaluarkeun weh. Samara nu tadi geus dibeli. Da pasti kudu make samara, bener atuh make samara mah tuh terong. Jadi tambul unggul rasana jiga kumaha. Ieu tadi sama main nepi ka dieu kan melihara samara tuh cengekna. Cikurna biasa kos ngaredok leunca lah, leunca, ngaredok leunca. Ya, lecin. Modas. Narasi juga. Eta meureun. Coet tadi di kantongnya. Tuh, coet ge di kantongan. Baru kumaha orang berpetualang mah coet tenawa dan dia eueuh. Ayeuna mah kusabab geus sagala aya, cuaca kaburu hujan, urang langsung naon eksekusi we lah ayeuna mah gitu supaya orang langsung mama. Tangke dilanjut pokona mah masalah samara bumbu naon dilanjut lah keur bejaan deui. Ayeuna mah urang siksikan heula we terong jeung kacangna. Arah tinggal ngarenos. Siap. Di kacang. Guys. Rom bisa rom tadi asa teuleunus-leuneus rom. Geus anjing. Lapar teh kuat. Aduh, teu kuat lapar cenah lur. Pan kareke dieksekusi ya na oge.
Daerah mana ya? Yang tadi. Nah, pokoknya mah emang daerah urang we, lur, pokoknya kecamatan Soreang we mah mun rek kulilingan pasti manggil lah tempat ieu. Anu sok ka dieu mah pasti apalah ya tempat di mana. Anu pasti nama ya di kecamatan Soreang, hidup Soreang. Aing kemarin ngana orang Thailand kan maneh. Aku aing tadi sikan siapa teh. Aing ngalenos. Geuning sia mah kalahkan balik coba tapi kumaha? Rasana. Naon eta ngaranna lain temong-temong. Inisial Sasa. Tah. Cikan terong nama. Itu web. Sok eta siksikan cikur. Ieu bawang bodas terlalu banyak alasan tapi baik. Supaya ya mah masalah cengek kita tadi sabrijir Rob 5 genep kurang lebih iya. Nah iya cengeknya cengek domba ada omat ku cengek domba mah nu terasa pelada ulah loba teuing lur iya soalnya cengek domba mah 2 siki kadang-kadang lada aku gas ya nah, iya bawang bodas 2 supaya bisa gurih-gurih nanti karasa gitu cikur sacukupna we lah pokona mangke rasakeun lamun geus beres kumaha rasana aya gula ieu teh gula iya tuh selalu ngeunah lur omo jeung sangu ada kieu doh lur ente langsung digalokeun ka dinya dibarengkeun ai sabenerna mah lur ieu teh hate mah hariwang kusabab ieu cuaca teh geus gegeledegan di tengah sawah tengah leuweung meureun sawah antara sawah jeung leuweung tapi bismillah we lah mudah-mudahan kagok lur teu naon heuh tah eta kusabab kagok geus nepi ka dieu balik deui kagok kebenaran pas ka dieu rek hujan gegeledegan mudah-mudahan selamat nikmat bismillah penting mah nama urang makan we lah wayana rada gandeng lur ada gandeng kalau dagan wayana nah ieu nu tadi disiksikan kacang panjang yang terong geus diejikeun tinggal beres kabeh ulah ka kabeh bisi loba teuing teu kasamaraan teka tuang deui saeutik heula we sakieu teh teu kudu dibucat-bucatkeun ya mah sangagalo we sendok aduh senokna mah wa aduh teu senok teu mawa cenah lur bae geus bae anu mah urang ieu keun sok ade mana peso tadi galokeun ku ieu we lur tah itu jadi naon we nu bisa dimanfaatkeun ku sabab senok teu mawa galokeun ku peso we itu da ieu mah asal ngagalo teu kudu direnos asal ngagalo tuluy make sangu aduh engke oge siga nama darna teh kusabab senok teu mawa nya make panangan nu aya lah iya tinggal lur amparan teh ku ieu daun cau nu kieu kurang lamun teu jeung sangu tah tadi ti imah mekal sangu lur urang amparkeun we langsung di dia sanguna lur kurupuk mawa kurupuk kurang barat maung kurupuk mawa lokoy kitu lur da ieu mah menang lincak ngadeuteun ge titincak ieu mah batur ka pasasadak teu gedet aduh itu sih gak seetik padahal mah heueuh seetik nah gitu lur aduh dengan suasana begeledugan tapi tengah riwang karena kita mau makan enak lur di pasawahan aduh
Nah, iya nah orang langsung naik hadirkeun lur tuh. Tuh. Mantap. Ya siap dituangin. Siap dituang. Siap dituang. Kan kayak Jona kan ieu. Nah. Nah, gitu. Sok atuh enak mah ngampar geus. Tinggal ngahuap tapi tong polur tiap dek makan dek naon bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, iya burered, parered ya. Salakina burered. Nah, jeung nu kieu wae lur ngeunah we, teu kudu jeung kurupuk nu aya we sasalabaran bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu di mana? Daerah Daerah Soreang, Kabupaten Bandung. Nikmat. Terong, panjang-panjang, kerupuk. Ini oke mah. Nu penting mah bisa ngaracik bumbuna we. pernah diajar di mana ya nih enak? Oh, sama kan ada. Mantap. Halus ya, anunya memang halus. Suasana alam mendukung. Oh, tadi di luwung. Luwung lah kota. Ternyata lur makan bareng tempat pasawahan, tempat terbuka lebih nikmat batan makan di rumah masing-masing. Mata coba gerak orang hidup lebih bebas berpetualang supaya orang bisa lebih mengeksplor kehidupan orang teh coba nikmati hidup lah nu penting mah. Tapi tong poho aku udah nikmat ya. Bulan. Ada. Alam geus nyadiakeun sagalana. Teu kudu sagala meuli sebenarnya. Tong mau oge. Lamun aya nu bogana mah bebeja we. Nah, urang mah asal kreatif dari kaluarti mah bisa barang rasing. Tadi mana teu bebeja? Cenah nu mang maneh. Terus jeung mang teh batur. Mang tur meureun. Mang Tul, Mang Batul. Tapi benar. Urang lain mau. Dia ngurus nanti Mang Lewek. Jadi aya hak lah. Urang nyokot terong.
Kayak kacang panjang mah tadi nyedar jika awan ngurus nyoba bala tadi kamera teka bawa pas ngalah kacang panjang ku sebab jalanan nyumpuk hese ngalagok tapi hasilnya mah bener aya ditinggal ngomong wae tinggalin udah berapa basur. Dino teu beuki lada. Nanya. Keras gitu nyentek aduh. Jangan lur. Kadio we. Besar. Sensasi pedas yang membuat kita Untuk konten selanjutnya yang pada pengen pada nah masuk aja komen. Bahram enggak Ngaliwat mana nama? konten kieu kita perlu suara bagus kita perlu gorowokan yang penting mah punya keberanian keluar ti mah jangan sesuatu yang bisa dimakan nu hasilna wareg nikmat pengalaman lewas guys. Mendukungnya di sana untuk kalian yang mau konten selanjutnya mau gabung ikutan makan tempat terbuka bisa kuat jangan sesuatu bisa di makan sok di komen datang ke kampus BS channel nunggus apa kemudian apa tanyakan di komen alamat yang tempatnya. Masukannya teh. Nur. Sabab. Karedok kacang aja yang tarong nangis behak. Tadi atuh teh. Tuh. Saat Saat sensasi pedasnya gila. Gila. Kalau memang kita mencari konten pedas, makanan apapun pasti kita jadikan sesuatu yang pedas.
ikuti terus BSC Channel. Ngomong nih. Buat khususnya buat sahabat Adrianto Sakir dimanapun berada, umumnya BSC Channel, yang mau ada ide kreatif, apa ide apa, masuk aja komen teman-teman ya, supaya kita buat perbaikan ke depannya. Yuk lanjut teman-teman. Saran kritik kita terima saran kritiknya untuk memajukan BSC Channel. Oke, sampai segini dulu pertemuan kita di konten adventure petualangan makan di tempat terbuka. Jepol. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu sehat dan diberkahi. Amin.